atuh kuari kiai bisa cicing di majelisnya nu ngabangun majelis saha pedagang di mana bisa tenang orang iya tanu pangheulana anu bakal boga pris di akhirat engke ieu tanu nenangkeun kiai ngaji di majelis teu kahujanan teu kapanasan kan ditanya kiai ya naon gawe di dunia ngaji di mana ngajina majelis kahujanan teu henteu panasan teu henteu nang saha ngabangun nang bos mana bosna panggil tah nah iyalah bos bisa nenangkeun ngaji kiai teu kahujanan teu kaanginan teu kapanasan maka kuari ulah waka kiai anu ka sorga bos heula ka sorga atuh bos heula ka sorga kiai mah malah mah posewan ka neraka iya bisa nenangkeun ngaji bisa nenangkeun bangsa dibantak lamun bener jadi bupatina gede ganjaran namun bener jadi gubernur gede ganjaran namun bener jadi tentara gede ganjaran pun bener jadi polisi gede ganjaran daripada jadi kiai ngariungan hayang berkat doang sih kasih sih sayun Allah yang majelma itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah posisi urang ulah dirobah sebab eta nangatur Allah pasti tergantung menyangkut anak hikmah aya hikmahna geus urang ala hikmah anu penting posisi urang di mana jadilah nu bagus jang bekal jaga balik ke alam barzakh. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah kos kitulah sepanjang hirup urang lamun ngadenge zaman Belanda terus zaman Inggris zaman Nippon kemudian zaman kemerdekaan wari zaman kieu bae zaman mah terus bae ketenang ke kacau ke hareda ke tiis ke mahmur ke depisit atuh kieu bae dibantak hiji jelema nu tentrem mah jelema nu deukeut ka Allah urusan kahirupan dunia mah diaturna ku Allah geus urang serahkeun ka masing-masingna nu penting urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Urang doakeun negara urang mudah-mudahan jadi negara nu tentrem pemimpin-pemimpin urang dibere araradi dibere jala lujur ekonomi supaya mapan deui politik supaya stabil deui pendidikan supaya mapan deui doa nu kadua mudah-mudahan almarhum almaghfurlah Kiai Haji Abdul Halim di jero kuburna dihampura dosana dilegakeun di kuburanana dicaangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah kitu kede Muhammad Ridwan sami-sami mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Dulur-dulur urang kabehan bapak urang bapak kolot urang anak urang tatangga urang geus ka alam barzah sami-sami urang doakeun mudah-mudahan dihampura dosana dilegakeun di kuburanana dibere kana kanikmatan kubur ku Gusti Allah. Urang nu geus hirup keneh mudah-mudahan husnul khotimah balik jaga ka alam barzah di akhirat urang aya di bawah naungan bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitu bae ala kadar mau izoh dina malam ieu renungkeun ku urang kuari keur ngumbara bakal balik ka lembur nu asli imah nu kuari imah sementara nu asli imah urang di kuburan nu eueuh lampitan eueuh asean eueuh kamaran eueuh sakit itu da. Tetapi urang bakal balik ka ditu dibarengan ku amal urang. Bangunlah sorga ku urang melalui ibadah-ibadah urang. Tambahan ku keyakinan anu optimal supaya bener-bener mencrang hati urang nempo ke alam akhir. Ketika urang di lembur dakwah ke masyarakat anu nurut alhamdulillah ulah asa nurut ka urang ku Allah. Lamun asa menang urang cilaka Allah. Nah ketika teu nurut geus saja nang Allah can wayah na beureun can waktuna biasa bae. Urang mah aja bedu dah siap wae biar aja ke tedak-dek beus ayo moal dek-dek kadinya lah. Tuh kiai sih berwitan. Sakumaha parawan tah mah tuh. Kiai mah teu menang berwit terus, gempur terus. Ngajak teh terus lalaunan ladaekeun jeung teu daekeun lain urusan urang, urusan nyana.
nu Allah mantau tergantung keikhlasan urang mantak kudu boga kekuatan nabi artinya kekuatan nabi teh lain kekuatan naon anti dunia nabi mah kuat urang geus satang ka mana nurutan kangjeng nabi mun teu dibere kekuatan kangjeng nabi moal kuat kajen kumaha ge urang hudang ti peuting teh dibere kekuatan nabi teh lamun urang dibere kekuatan tetangga urang atuh hees bae sarua aing jeung tetangga molor aing molor sarua tetangga nonton bola aing nonton bola eta mah kekuatan tetangga jawaran make gelang bahar teh anu balak genep nanyang hel bae teu beres sama kekuatan jurig urang kekuatan kangjeng nabi mantak make silsilah lah urang ka guru minta kekuatan faed guru ka guruna langsung ka kangjeng nabi geus lamun urang mantep dibere ketika geus dibere kekuatan nabi masya Allah nu dideuleuh hiji Allah mantep jasa eta ngadengekeun mah mantep jasa balik ceramah urang bere duit mantep jasa bener pod mantep Kangjeng Nabi jelaskan tentang ketauhidan ini Allah ikhlas Allah guys endahan dibayar kukupar seperti gitu numantak mat bedakan aghairallahi yabghi rabba apakah kaulah neangan salian Allah sebagai pangeran sebagai taubeh penghinaan ti Kangjeng Nabi terhadap kupar kita ngartikeun nama keje cek tadi terjemahan mah je mantak ge eta kan eta taubeh karana taubeh teh enggak memeleh cek Kangjeng Nabi euy aing mah ngajak ka Allah salat haji umroh hirup paeh ka Allah hiji pangeran la saikala hiji kurang siang ngajak pangeran ka pangeran sia je cek Kangjeng Nabi tuh eueuh jehan kan di terjemahan nah aya di dieu mah aya je menang dina ilmu bilaga taubeh jadi hamzahna eta teh hamzah lil inkar lit taubeh ngaranna kul a goirol ta eta hese ta kul a goirol a ta hamzah kul bejakeun Muhammad kitu ka kufar Mekah je bolon sia oh bolonan kan diterjemah mah ieu mah aya di dieu mah watak Quran hese ge kok kitu teh hamzah doang aya bolonan je bolon emang aing bakal liangan pangeran salian ti Allah hihi blot ya moal aing mah tadi geus dibedakeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin anu sia mintaan balik ke agama sia ka pangeran mode sia ting bating bolon eta hamzah aya bolonan tah ngahinakeun maksudna malah pagi di terjemahan mah mentak urang maca Quran terjemahan doang mandeg sakitu doang ceramahkeun ka batur sakitu na bae cak anu ngadengekeun jaing ngarti ku situ mah aing osok maca hese tah aya jehan urang ngaji make bilaga mah geuraeun je siaga gajah ka aing Kangjeng Nabi ti Allah bedakeun mah ada tuh je belon awet sia make kudu ngajak-ngajak ke pangerannya anak emang aing kudu neangan pangeran salian ti Allah teu bisa kitu bejakeun sedangkan wa huwa rabbul kulli syai pan Allah mah anu nyieun anu mangeranan nu milik wae perkara banyak aing kudu neangan pangeran sarua jeung pangeran sia blon itu teh cek urang Arab mah apa itu blon blon eta ahmak eta ngaranna blon jadi henteu pada tempatna ngaranna ahmak Imam Ghazali ngajelaskeun lamun aya tai kebo haju di tai kebo jadilah tangkal kacang tapan halal tak kacang mata jadi di tai kebo kan orang ngomong je kacang sabagus-bagus gunung jadi di tai kebo tolol sia kacang orang gitu kan tolol tak kacang ji itu kunon jadi di dinya blon sia ngan di teh kepok hayang ge hareupeun imah atuh ngeunaheun ngalana deui eta ngaranna ahmak tah
gitu keneh lamun aya tanggal cabe tanggal kacang naon bae jadi di jalan Cai gitu ka sisi Walungan cek urang atuh kunon jadi di dieu sia aing hese ngalana ka sia lain pada tempatna tuh tukangan imah jarana di gelos aya di dieu bat kunon di dinya tuh eta ngaranna Ahmad nu kos kitu aslina Ahmad tah ku dakik-dakikna lembut nu Ahmad eta horenganan nu lain parantina terjadi eta Ahmad contoh nu lain kiai hayang di kiai-kiai eta Ahmad eta masantren henteu mondok henteu haju nyana make predikat kiai ceramahnya dikiaikeun haju bunga deui caeta teh sarua jeung tangkal kacang jadi ditai bos Ahmad eta kos kitu kajawan ku Imam Ghazali masyaallah mata kuari loba kiai teh kebo teh kos kitu eta bisa tuh Ghazali masyaallah Ahmad eta bloon eta kos kitu lain ahli politik berpolitik kiai puguh sakola SD na gitu tamat jadi pasantren salap ngajina riyad takrib batul muin hadis we geus bae atuh urusannya bae kuari kampanye hedo Ahmad tak kiai teh sarua jeung kacang jadi ditai tah eta kiai tah anu politik ada tuh gitu eta. Jadi kalau gue jadi ngomong para jasa. Eta mah kalau eta. Aya jelema, bos kemana bos? Sana, bos kemana bos? Buku lain bos, di bos bunga. Eta mah kata bloon eta. Bunganya di bos irung muka. Padahal lain bos lain naon. Bunga dibere julukan bos, padahal lain bos. Ahmak eta kos gitu. Kiai mah bagus jasa kunaon emang. Beuh gitu. Tahajudna pohara jasa kuat amat padahal tilok tahajud haju nyana bunga kieu tolol tah mah kata kiai buku tilok tahajud haju bunga deh hunu kanyahoan ku batur aing sok tahajud kanyahoan hebat hunu ieu rokok ieu tolol teh kiai eta geus buku tilok ya Ahmad jadi loba tah Ahmad jadi kumprung ngaranna bloon teh nu kos kitu namun Imam Syafi'i mah ngabahas Ahmad teh kudu disesuaikeun kiai ndeuk butuh hukum cek Imam Syafi'i kudu lupas artina lupas teh dedeg pangadegna supaya bener-bener wajah kekiaiana supaya nampak make jubah make sorban make udang-udang lantaran ieu supaya didengekeun hukum eta Imam Syafi'i eta kos kitu ulah make kaos cangklek ketika ada putus hukum nyana make kaos cangklek ka dieu teh kopeng klek ka dieu beureum cara Ki Ahmad didengekeun ge moal kan ku jelema ta eta teh kudu akul cek Imam Syafi'i Udel bin Iyad teh kapan Udel bin Iyad manggih nu toab babatur bapan nguriling ka kenca ieu bakal kakatuh ieu bakal kakatuh je cek Udel ieu kudu akul kakatuh di mana ngaji na ieu atau tabrakan kan jeung jelema batur ka dieu nyana ka dieu ya otomatis kan ditegor punten Pak naon ieu soab salah ti Kangjeng Nabi na masih ngomong masing-masing bae sih dirinya boga ilmu dia boga ilmu jeung jaheunya yang saja teh bisa diomehan da jelema gegeran ge Pudal Binyat panjana mah tempat tadi ya Jabal Kubais naik ka luhur gegeran yot make jubah terus make mislah ka dieu make udang-udang nyana ka dieu make sorban aya keneh tanu toab Pak waduh mami toab lain ka dieu muterna lain kakak tuh ngencakeun ka dieu Kangjeng Nabi nam alhamdulillah adena aya kiai cek nya teh mun kiai atuh kumaha salah terus nun tolol cek Pudel aing keneh kan mata Ki Pudoli lamun ceramah make jubah gede dibayarna lamun make kaos teh dibayar aduh Masya Allah eta Imam Syafi'i geus nerangkeun seperti gitu jadi kudu aya makom-makomna ulah kosu kumprung Masya Allah Karim ya Allah pas jasa eta nah
cek Gusti Allah bejakeun mah kitu make endeu kudu neangan pangeran Nusin moal aing mah tetep Allah sementara sedangkan Allah mah Rabbu kulli syai wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Adapun jelema-jelema nu kuari daroraka bejakeun Muhammad anu kuarina teu daya iman ka aing jeung ka anjeun Muhammad teu nurut nyana tetep bae aya dina kamusikan aya dina kakafiran pae eta mah tanggung jawabnya anak pangeran mah hiji Allah nurut batep teu nurut tanggung jawab sorangan moal bisa hiji jelema nu manehanana dosa kemudian jang batur dosana henteu teu bisa diusaha dosa hiji jelema jang batur tetep balikna wala taksibu kullu nafsin henteu ngeraih teu usaha hiji jelema ieu awak-awakan kana dosa illa alaya kecuali balikna ka nyana kufur jang nyana musyrik jang nyana illa alaiha nyana mabok jang nyana zina jang nyana korupsi jang nyana teu bisa kabatur nyana bae. Masya Allah kagorengan nu dicarita nu dilaksanakeun ku urang teh eta teh jang urang nu mantak neuk datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan di dinya lah makom urang lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat engke bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraongkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pe ieu bima kanu yaktalifun bima kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pasti ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya siapa pasti ini kunaon urang terima tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pasini cak malaikat ya pasini ada bus ini ada pasini saya tenang-tenang aja kula mah cak malaikat kon teu pasini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah ini ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang tenang we kalem pade mana si Rudin ke mah tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh di pasinikeun itu aturkeun pasini kula menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja tuh kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mangka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu deung bawa ka sorga ku Allah aduh aing hanjaka teu kosia bae ki kuari si hanjaka baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan wari kakara kerasa Gusti ya engke mah bakal hayang jadi aki-aki
anu nurut teh nuju mana isuk bae nuju mana setengah 12 tapi setengah 12 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja di muka bumi enang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah mentak bahasa nage Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara jadi sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae negara nek dikacrutkeun nek dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah nek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataan dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulama tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didebatkan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah dek ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kok kitu Pak kok kitu teh kajenting di halangan ku kumaha moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai ngajakan ka awewe deh atuh geus kitu eta Allah teh dek ngajadikeun Banten redup ngaranna eta lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup teh gua ledeng jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wah beh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal kipu deui be empot-empotanna aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan ieu sih ta asal ku Allah dek dijadikeun pemimpin kan Kangjeng Nabi ke kos gitu di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikatna mah menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngaranna wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang menyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu ye kanu lurus ku ante Amerika tetep bae ketika pemilihanna hese berarti Allah endek ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana dek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu
kita perlu pemimpin. Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikat mah menang Allah. Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Tiga opat urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan tiga urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba, urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sila kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganana hana semet beuteung doang. Nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk. Penting beuteung aing jembluk nya nama. Sok Cina mah cicing di mana apa memiliki nyana bahwa ieu negaranya henteu nya nama. Henteu nya nama. Urang dek nuturkeun kos kitu silakan. Tah, ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara. Tah, tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha. Lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha? Pilih bae geus ka dieu. Amruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae. Lah, lantaran aing mah anu terserah tah amruk ge henteu na. Nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna, nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna. Lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere acuanana tetep bae lebih mengarah kepentingan. Aku ari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu, pada eta teh meureunna boga kepentingan, henteu saluluhuna didukung-dukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge. Aya kepentingan kajeun kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Tai kepentingan ieulah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teman carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekiru Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi orang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti betul ngalengka bae itu tadi dekeutkeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babarias. Ya Allah, mobil gitu nilaian, kapal nilaian. Nah, sebab teu kudu ngabensolan. Teu kudu ngabensinan teu kudu, ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy. Geus datang Mekah kuari yang mah deui cakal hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah. Pan keur jeung aing si rindu ka anak. Ka pamajikan meureun, ya kitulah. Dek jalan mana tuh jak Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atau dek jalan biasa bae darat yang ngakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deuketkeun bumi teh kleka datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus kurang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri da lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung gajeun kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh. Wah, makajan kuku mah ge aya Mbah Jamrongan ieu macam mah. Ayo geus deukeut jeung Allah mah ngeunaheun jas. Masyaallah karim. Lamun tuh Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu. Bisa kos kitu teh. Ieu. Gusti bahasa gala-galana. Ya Allah, tinggal urang ngadeuketkeun Allah. Dekeut jeung Allah micenan dunia tah. Nah, mata cek tadi ge istirahat mata gampang, istirahat ceuli gampang, istirahat awak mudah. Nihil tama kos kitu mah.
istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur sia ka ditu leutik istirahatkeun pagawean syirik pagawean maksiat ulah ditimbulkan lantaran geus rapi ku Kangjeng Nabi dibangun setelah dirapi-rapi ku Kangjeng Nabi nitipkeun ka sahabat titipkeun ka tabiin nitipkeun ka asbat tabiin titip datang ka wali songo ti wali songo titip datang ka kiai nu arayeuna ye Al-Qur'an titip sing hade laksanakeun ye tafsir ye kalam-kalam ulama di berbagai mazhab sing ada titip ya laksanakeun di negara Indonesia nu mayoritas Islam sing ada wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek ngarusak anjeun sabada tatanan negara geus dirapihan nu baheula ku Kangjeng kadieuna ku para wali Allah Subhanahu wa taala ulah dirusak dengan cara nimbulkeun persyirikan nimbulkeun permaksiatan kade awas sing hade lamun kurang dikodok wala tufsidu latelanahi tufsidu te fi'il mudhari berarti di dieu teh aya nahyu eta adalah sebagaimana di dieu urusanana urusan fasad tentang pasadan ulah ditimbulkan larangan kudu dijaga ayat sabaraha tinggal kurang ditingali dina syariat agama Islam sabaraha eta anu dilarang teu meunang ditimbulkan karusakan ti dieu di deuleu aya manu wal manu min idkhalil mahiyah ay mahiyatil ifsad yaktadil man'a min jami'i anwa'ihi man'u di dieu penyegahan ngasupkeun mahiyah teh hakikat jati diri karusakan ido cek usul fikih nerapkeun yakni ngajurung kana nyegah seluruh tina karusakan. Jadi ku bahasa eta teh eueuh anu ditolelir hiji bae sugan taya wabe rusak ulah ditimbulkeun rusak nu mana hiji ifsadin nufus ngarusak awak pembunuhan dua ifsadil mal ngarusak harta dicopet digarong digasir dan lain sebagainya tilu ifsadil ansab turunan dengan perzinahan opat ifsadil ukul akal dengan cara mabuk dengan cara ekstasi dan lain sebagainya lima ifsad kitu adian agama lima ialah Kangjeng Nabi ngalarang dirusak hiji ifsadun nufus awak anu tatadina di zaman jahiliyah pembunuhan terjadi teu meunang salah saitik dengan turuna Kangjeng Nabi diislahkeun ku Kangjeng Nabi dirapihan ulah sok ngabunuh lantaran walil qisasi hayatu ya ulil alba bodoh deui tampiling deui motong-potong deui rusak deui mantak ulah ifsadin nufus sebab kabelah dituna aya qisas nomor kedua ifsadul mal harta ulah diganggu gugat urang ngageser harta sajengkal bae bakal dikongkorongkeun ke di akhirat patani ngageseran ge galengan saetik di akhirat bakal dikongkorongkeun 7 lapis bumi samarukan kumaha kuari bangeunah ngalegaan sameter 2 meter naon hartina komo tambah datang ka ratusan meter rasa ngeunah
kuari ieu boga sawah teh 1000 meter digeser ka belah deui jadi 1500 dijual bisa bae harga sameterna 1 juta lamun kitu 1000 meter harga 1 juta cepet wajib pede suara cepet bodoh aing ngangel ka sugih teu bisa ngitung tuh tambahan kuari tambahan ku geseran 500 jadi 1500 kali 1 juta cepet tetap hese 1500 meter kali 1 juta berapa? Saem bener kan itu budak emang mesti salah bae teh budak ngomong anu tadina saem jadi saem setengah kan di dunia mah nya bisa muyamae taruhlah meuli mobil bisa jadi meuli Lexus misalnya atau meuli Fortuner misalnya bisa meuli Kijang tambah jeung imah hahaha pae sia dikongkorongkeun ka sia mangkaning lain 1 meter 2 meter 7 lapis langit kali 500 meter jehey emang kumaha kuari sakadar menikmati Fortuner belah dituna menikmati Lexus atau baby Ben meureunnyana miliaran mah atau aku ari mah boga mobil anu okos eta teh anu kitu teh naon karana ta naon ngaranna nu mobil perang teh perang lain naon lain meuli Hammer lah nyana dan lain sebagainya ngeunah bae ku hari hayo sia di akhirat sia ku Allah geus disiapkeun tadeuh dikongkorongkeun ka nyana ayo sia lurah kongkorongkeun ka lurah aduh cak lurah teh nya berat ya aing masyarakat dikongkorongkeun ya Allah ya Rabbi eta aya Ki Haji deui nyeser Masya Allah macul-macul teh saeutik bae sajengkal mata sajengkal doang tetep dikongkorongkeun bae aduh eta budak Ci Haji teu meunang cupat-copet cukat cokot dan lain sebagainya ngarusak harta 2 ifsadul mal nomor katilu ifsadul kitu ansab turunan mantap kudu dijaga ge kuari urang lamun nyaritakeun di Indonesia geus hese jasa nyaritakeun kamari ieu mah keur kuraletik masih keneh itu perzinahan teh ngan syukur di kota besar kuari barang loba kontrakan di urang Masya Allah hese nyaritakeun geus hampir kabeh sih henteu beureun mun dipresentasekeun nu zina jeung teu zina loba anu zina endeu kumaha atuh matak tinggal nunggu azab baik loba anu kakula cerik kunaon cerik mbak ini cina saya hamil atau hamil si nangis yang nggak ada bapaknya emang kemana bapaknya mati tak apa bukan nggak mau tanggung jawab terus kesini nangis mau apa siapa yang mau nerusin siap dibawa baik ke pondok gitu ya kayak gitu kos gitulah dibawa ke dia tuh ceknya mah meureun coba tuh tolong santri mah seorang dia goblok meureun santri aing ditaneruskeun burung coba eta nanaon geus teh isin ban kuari mah awewe ka imah hararamil anu 5 bulan nu 6 bulan careurik nya cek nya nu tanggung jawabna endek dikumahakeun aju kula kumaha tuh jawabna kos kitu ayo kumaha baca-baca gue sok lalagaan aja kos gitu iya lah sapira jeung jelema kos gitu nah iya wahar ansab turunan geus dirusak punyana engke eta tepuguh binna pan bin saha pan aya turunan mah bin anu cara Imam Ghazali Muhammad bin Al-Ghazali kan geuna Muhammad bin Abdullah bin Idrus tuh mantak Masya Allah Kangjeng Nabi mah pan itu naon karangarana sanajan di zaman jahiliyah tapi Kangjeng Nabi mah aman tina persidahan zaman jahiliyah tuh ieu zaman kuari di karumah binna teu puguh bin saha binti saha kuari geus lain lalagaan loba jasa kiai cenah kula keur nikah jeung ibuna ieu harita geus hamil 2 bulan kukula ditikah kayak kumaha cenah anakna ieu sedengkeun awe sanu ngawalian lain saurang lain 2 urang
Kyai kula bakal kawin jeung ibuna ieu jeung makna ieu budak kula eta ibuna geus hamil cenah sabaraha 4 bulan dihamilna gosa ku kula tangkorak sia meureunana lain saeutik jasa geus ku sebab kalobaan teh jadi kula ge malik naon kitu ngaranna malik deuk utah deui bulo bajasa ieu mah ya Allah ya Rabbi sekitar Pasar Kemis sekitar Cikupa sekitar Sepatan geus abbalaya ieu nu kudu dijaga sing hade turunan tuh stilu nomor kaopat akal ndeu kumaha tuh akal kuari dirarusak kuari di SD keneh geus mabok SMP keneh geus mabok SMA mah komo kuari kitu di universitas mahasiswa mararabok eta kapan bakal jadi calon pemimpin negara urang kuarina dimimitian ku mabok mata ketika jadi DPR teh eta teh DPR mararabok ketika jadi bupati jadi gubernur mabok ketika jadi presiden kokoloyongan mabok deuk kumaha jehehe jak kuarina ge kos kieu nu mantak Amerika deuk karusak Indonesia sangat sulit luar biasa diakui kesulitan untuk merusak tatanan Indonesia teh lain lalagaan hasil Amerika ge nyana geus musyawarah deui jeung syaitonir rajim hese ieu deuk karusak Indonesia teh hese ya ternyata dengan 4F 1 food makanan nomor kedua adalah fashion pakaian nomor ketilu adalah film nomor kaopat finansial perbankan opat pe eta lah nu bakal ngarusak paksakeun mulai tina food makanan-makanan timimiti es bonbon datang ke Supermi datang ke berbagai makanan-makanan disisipkan ku Kristen ku Yahudi make bahan-bahan kimia anu bakal ngadolkeun kana otak anu bakal nurunkeun kana kadar kecerdasan otak anu bakal kadituna manehna menikmati tentang makanan pongke ka Al-Quran pongke ka kalam-kalam ulama pongke ka akhirat melalui makanan ti orok kene geus dibere makanan mah baheula mah pan urang keur leutik makanan teh menang nyokot ti kebon cau dicokot haji cau terus dipanaskeun teh di naon ngaranna disepan terus ku emakna dikerokan make sendok didaharkeun ka urang asli kan cau menang ti kebon ya Allah ya Rabb kuari geus titah nyusuan ku sorangan ge geus embung geus aya kuari mah lantaran geus teu butuhkeun ASI kuari mah geus teu butuhkeun susu ibu teu butuh geus aya kuari mah geus neuk make susu naon aya neuk make susu embe aya neuk make susu onta aya neuk make susu sapi aya susu kebo aya mantak gede tetejeh bae sebab tadina make susu sapi atuh jadi geus gedena kos sapi nyurudug bae iya putar nomor kahiji teu karasakan ku urang dirusak emang lalagaan eta pajar lalagaan lain bebeneran eta teh menang musyawarah nya nomor kedua fashion pakaian nu baheula mah pakaian teh atuh nang produksi urang asli menang urang anu ditimbulkeun tuh di mana di Palembang make kontrak tenunan itu asli daerah nah manual kemudian atuh di Jawa kitu kene terus ke NTB hasilnya kan bagus serang melalui Jepang serang melalui arang asing dibuatlah sedemikian rupa geus babahana make kimia ditambah deui ku ari potongan-potonganana terus diedar-edar ke jelema di kabongbroy ku eta nomor katilu nomor kedua nomor katiluna film baheula mah film teh kudu ka gedung film terus diayakeun TV film ditayangkeun di TV ku hari mah di HP unggal detik anak geus kieu bae anak kotek mana ngagerokeun Dewi kotek Dewi ka dieu sakedeung kotek geus baraheun mana sakenaon ieu mata di deuleu ih eta mah susu
Mak coba mana le tolong untuk mana deh goblok pan tadi marah kuari babarengan ih tayangan naon eta emang bareng film geus kuari mah dibawa ku budak SD terus film ka mamana iraha hayangna terus bae aya nu emakna geus dibonggolan bae titah meuli pulsa euy budak kajian teuing teu dahar mah asal meuli pulsa cak kana blon teh cak. Ayo coba kuari, ayo coba ku sia rasakeun kuari. 10 tahun ka hareup bakal pikumaha ieu kakara kuari. Ambalaya geus kos kieu tatanan, nu mantak cek Gus Dur belum siap sebetulnya Indonesia belum siap untuk menyikapi era globalisasi. Gus Dur teh ngomong lain can siap naon soal kabeuli mah kabeuli tapi siap untuk mental bangsa Indonesia. Nah, tingkatkan kuari atuh pondok pesantren, tingkatkan atuh kuari pengajian, ditingkatkan. Lantaran kiai na resep dalam film. Atuh aya aturan ceramah mawa HP pan kiai na ge. Saudara-saudara, mohon maaf. Oi, aya saudara-saudara sekalian. Oh, mohon maaf. Oh, maning digantung kiai kos kitu nya. Sirik ngaji apa dengan HP sih gantung habak. Engke mah mun aya tipe doli keur ceramah ngahape gantung. Atuh naon? Keur ngaji HP keur ngaji. Ya Allah ya Rabbi. Atuh wayahna bae kiai. Aya nu ngaji mingguan ge make HP bae tolol teh kiai. Keur ngaji ge. Oh iya. Entar sebentar lagi. Oh iya, setengah jam lagi lah. Oh iya. Kiai bolon itu mah kiai. Atuh aya na bae kiai, hai HP, ku aing sia ditenden heula. Selama 2 jam aing dek ngaji, ulah gaganggu aing sia. Nya kecuali aing mau ngaganggu sia. Iya geus merajalela ka kiai-kiai keur ceramah nga-HP. Geus puguh di kantor mah atuh keur musyawarah nga-HP, geus kitu keur ngaji nga-HP keur salat. Keur salat HP di dieu. Jangan jelek-jelek usah saya gitu. Geus blok. Eta kiaina tuh komo santrina. Gusti Allah deuk wahaya. Makanan, pakaian, kemudian atuh ayeuna mah kitu ngarusak teh setelah makan film. Nu ngarusak akal kuari dengan berbagai pemabok mabok atuh kuari mah jadi proyek di Indonesia. Ya Allah ya Rabbi, urang ngadenge keluar ti luar negeri datang ke Indonesia, ti Palembang datang di mana jadi proyek atuh ayeuna mah ganja ti Aceh kirim, emang eta ganja sakumaha dikirimna ti Aceh ka dieu sakontainer emang sabaraha gitu. Benang ku polisi di naon karang-karana di Bakahuni benang wo tayang nu benang nama 10 kilo tah nu di jero bego eta mah nu benangna 10 kilo nu ieu mah lulus ka ditu eta mah supaya kadeuleu bae bahwa di Indonesia aya hukum kana mah aing teu nyaho meureunana lulus ka ditu nu 10 kilo lah nu dipermasalahkeun tong-teng nu 10 kilo ge dijual deui ku jaga. Nu mantak di jero negara Indonesia aya negara siluman. Aya negara di atas negara di Indonesia emang kumaha gitu. Jalamun lain polisi anu ngamankeunana, lamun lain abri nu ngamankeunana, lamun lain panglima nu ngamankeunana atuh moal aman, tapi kan raman bukti nyatana ku ari mararabo ka urang lembur. Geus puguh gele ganja minuman dan lain sebagainya keluar ti luar negeri asup ka urang, kah katangkep. Semu bener kadoleuna nu lulusna sabaraha. Iyalah aya negara di jero negara. Nu mantak wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, make tatanan demokrasi sampai kiamat kos kieu bae kajian kumaha ge. Sebab naon? Bisa nyieun negara siluman di jero negara. Hukum dengan kadeulina doang. Bukti nyatana teu balaya. Mun kukula dicaritakeun di Palembang emang kumaha, mun kukula dicaritakeun di Aceh emang kumaha. Bisa disebutkan Serambi Mekah tapi jerona kebok-borokan Aceh emang kumaha.
Ye kiai cenah ulah sok sambarangan aing mah teu sambarangan deuk aing mah nyaho jasa. Engke heula cenah kiai kumaha teu kumaha aing mah di Palembang ge nyaho jasa. Je, emang kiai pernah ka ditu? Ulah omong pokona sia mah aing mah nyaho bae pokona. Henteu eta cenah kiai nyahona ti mana sih sok aya nyaho bae hayu bareng jeung aing ka ditu. Aju kiai ka ditu jeung polisi. Aju polisina atuh polisina ge nu sok meuli eta. Emang aya sia mah sayakeun beungeut sia poin sia. Iya mah supaya nyaho sing hade anak urang maksudna. Sebab naon aya pelindungna di Indonesia. Nu mantak ganja ambalaya kuari, nu mantak gele ganja ambalaya, ekstasi ambalaya, magadon ambalaya, dumon riarip ambalaya dan BK ambalaya. Emang kumaha lamun henteu diamankeun ku seorang ku pengaman-pengaman atuh moal bisa, tapi kan aman ternyata. Oh masalah jadi proyek nu mantak ge polisi aya pagawean dibuatlah sedemikian rupa proyek polisi. Akal bangsa Indonesia 10 tahun 20 tahun ke hareup nu kuari SD marabok, SMP marabok, SMA marabok, mahasiswa marabok deuk saha nu nyekel negara. Mun baheula urang ngadenge Bung Karno ketika manehanana endek kitu merdekakeun Indonesia babaturanana ti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat wabeh kiai geus puguh para politisi di luhur babaturan nyana, mahasiswa babaturan nyana di ITB, kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, di Cianjur, di Sukabumi, di Tangerang, di Serang, Pandeglang kabeh babaturan Bung Karno. Kan geuna urang ngadukung Bung Karno na ceramah di Bitung kadedengekeun bae, ceramah di Rangkas Bitung kadedengekeun, ceramah di Pandeglang kadedengekeun. Bung Karno teh lain jelema leutik, ngeunaheun urang tatanan keagamaana, ngeunaheun jasa. Bung Karno tambah kuari ku Soeharto minim agamaan. Ngan mah boga kitu kalaluasaan hate istimewa. Bisa ngabangun sekian periode luar biasa ngan agama nama minim. Ketika naik deui ku Gus Dur terasa adem, agama bangun deuk naik ngan haju lengser. Dilanjutkeun deui ku Megawati 0% perasaan urang mah kerjatakeun agamana da nagarana mah kitu-kitu keneh dicekel ku sasage jadi demokrasi mah atuh urusanna kitu-kitu keneh. Tapi ketika nyaritakeun agamana minim pas nu kuari tuh sia tanu ngomong aing mah henteu. Aing mah ngan kikituan doang. Mana kade? Endeu kumaha coba. Jangan supkeun kancing ge salah imahnya nama. Ge, deuk kumaha deui ya. Tapi tetep ieu negara urang, tetep jana presiden urang. Walaupun wallahu a'lam kuat atau henteu wallahu a'lam. Lantaran urang mah henteu caritakeun tentang politik di luhur. Sanajan kula nyaho moal waka dibejakeun ku ari kenyataanna bae sabaraha pabrik anu geus tutup, sabaraha pabrik anu endek dirampingkeun, sabaraha pabrik anu geus siap-siap untuk gulung tikar. Berarti kan kestabil kan. Nah, geus aya nu laporan ka kula bebeja. Waalaikumsalam. Mana Mas? Saya pulang kampung Kiai. Kenapa? Pabrik saya gulung tikar. Oh iya udah tuh. Berapa banyak? Ada 400 mah katanya. Geus aya nu bebeja ka kula hiji tambah gulung tikar kurang modal meureun tah mah. Ya deui can kebal deui meme haol, geus bebeja deui ka kula habis haol mah saya mungkin enggak bisa ngaji lagi Kiai. Kenapa? Pabrik saya katanya tutup Kiai. Kenapa? Enggak tahu lah tuh pabrik tutup. Berapa banyak gitu? Ada kali 1000 mah. Loba amat. Terus kabelah dina makin mabelah dina. Kula seuri bae. Insyaallah ala kadar perjalanan perpolitikan di luhur kula nyaho. Insyaallah ngan moal waka dibejakeun. Moal waka keur mubujuna dahsyat-dahsyatna ayeuna. Wuy. Keur mubujuna. Wallahu a'lam. Nah, Prabowo geus dipanggil geus 3 kali pertemuan Prabowo.
Kemudian atuh ayeuna berbagai pertemuan organisasi di luhur geus mulai, organisasi Islam geus mulai diperkuat. Kamari Rebo di Yogyakarta mengarah engke ka Jakarta. Kan keputusan nama tetep bae engke aya ti para ulama-ulama. Mantap kula ge rada kaondang saeuti. Ieu beuki kaondang. Ulah kaget atuh sia. Engke kaondang ge pelebah mana jeung deuk naon heulanan. Sia mah haju kaget bae. Kaondang teh buat teuin menteri pae aing nyalateun. Tapi nu jelas wak seperti kos gitulah geus aya hawar tah. Nah itu urusan demokrasi mah tugas gitu Pak. Nah ieu aya negara di jero negara siluman ulah dikira di Indonesia satungtung negara demokrasi kieu bae. Aju kiai aya ngarobah aing mah teu deuk ngarobah nu jelas make Al-Qur'an wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nagarana deuk bentuk negara naon bae lamun sia ngalaksanakeun sesuai jeung aturan Al-Qur'an adem ulah rek ngarusak di muka bumi dengan persyirikan dengan permaksiatan sabada tatanan bumi ieu manusiana diberesan ku Kangjeng Nabi. Ye ulah sok dirusak ye tah 5 tadi sing hade ulah dirusak. 1 awak ulah dirusak sampai pembunuhan. 2 harta ifsadul mal. 3 ifsadul ansab turunan. 4 ifsadul ukul akal. 5 agama. Ulah dirusak agama teh beunang Kangjeng Nabi boh perang dahsyat Badar, Uhud dan lain sebagainya. Urang tinggal neruskeun. Karena loba loyalitas di Indonesia teh muncul lah sampai agama-agama nu aya di Indonesia lalu asa non muslim minoritas tapi nya bisa tolak cangkeng. Mayoritas Islam tapi seakan urang namu di negara urang sorangan. Kunaon eta? Ku sebab leluhur urangna nu nyekel negarana ti mimiti lurahna datang kacamata bupatina gubernurna terus sampai ka luhurna henteu boga agama anu kuat sehingga agama teh dianggap mainan ku nyana pek bae neus kitu mah kula sakadar nyaritakeun seperti kos kitulah di Indonesia da buktina ketika urang boga masalah tentang agama minta urang perlindungan nu ngalindungi. Berarti kan kesulitan di urang mayoritas Islam tapi urang jadi tamu di negara urang. Ngan keur carita mangga bae deuk kos kitu mah pek bae ngan sia ge bakal pae. Presiden bakal pae, gubernur modar, bupati koit. Camat mah pararae. Ieu ge caritakeun emang kiai moal pae, aja aing pae sarua. Dan aing mah pae teh geus siap jasa aja aing mah. Emang siap gitu? Atuh siap aing mah. Salat osok, puasa terus, baca Quran sekali-sekali osok. Je, atuh aing mah siap ketika kapanggih jeung malakal maut bae, ya bae lah. Ya, cek malakal maut emang siap teh? Siap. Emang kurang atuh geus rindu ka Gusti Allah. Bae, mantep jasa. Sebab lawan ya atuh aya pertanggungjawabanana, pikihna, akidahna dan lain sebagainya da kumaha aja emang sapopoe kurang diaji. Ketika pae, atuh tinggal nyanggakeun ka Gusti Allah, Gusti jatita salat geus, puasa geus, kaji geus. Eta cenah kurang husu atuh husuon amlah Gusti ampura bae kurang husu sautak saeutik mah tuh. Tah nyana pan korupsi aya di nyana ayo ngabangun gereja aya di nyana tanda tanganna ayo deuk kumaha situ kazaliman aya di nyana ayo sia gara menghadap Allah mun teh digencet sia ji aing mah henteu kumaha los negara lain negara sia negara urang kabehan turun temurun haju sia zalim rasakeun sanggeus modal sia sakitu doang aing mah jeuh cek di dieu lagi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek karusak karanjeun kabeh di muka bumi ieu dengan berbagai persyirikan jeung permaksiatan nu mantak sekuat tenaga urang larang ketika aya persyirikan jeung permaksiatan wayahna di lingkungan lembur urang teh urang papada peduli ketika aya nu mabok wayahna tepak ketika aya nu judi wayahna tepak ketika aya anu nanggap orkes wayahna urang datangan deuleu
lamun biduana rada bagus satu terus antepkeun ku urang lamun biduananya hidungnya jorenya sorana jore maning turunkeun acenah kitu amat nu bagus tuh jore eta adalah permaksiatan mun bisa ku urang rada dinasehatan ieu geus rapi menang Kangjeng Nabi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'a waduh jeung ente ngadua rajin nyebut ka Gusti Allah ka pangeran doa ka Gusti Allah di samping tadi dua syarat tadarru wa khufyah ditambah deui khaufa wa tama'a nomor kahiji kudu aya sieun ka Gusti Allah tina siksa Allah nu ngabangkitkeun semangat urang ibadah lantaran aya neraka timbul ti sanubari urang mun aing teu salat asana ka neraka jadi motivasi neraka mulailah urang ngadoa ka Gusti jauhkeun abdi tina neraka Allahumma ajirni minan nar ya Allah ajirni minan nar eta motivasi ka khaufan sieun tina siksa Allah lantaran karasa kurang kapetelan ku seuneu rokok bae ge mane jajalepengan komo meureunanan seuneu itu khaufan sieun ka siksa Allah jadi pembangkit semangat ibadah ka Gusti Allah makin mantap orang coba ingin ngaji asieun ka neraka khaufan wa tama jeung aya harepan deui nu salat bakal dibere senyum ge bidadari kajeun teu numpakan ge asal dibere senyum mah cukup ku senyum doang ge kadang lalu urang numpakan bidadari ku senyum da ge we cak aja penis sejuk hatiku ku senyum doang geus kajeun cak aja penis aing teh kudu ka sorga teu kudu numpakan sia aing mah di lawang sorga kieu ge senyum bae geus ngeunaheun jasa geus ngiuhan di tangkal kayu bae di dieu geus hareupeun sorga aya tangkal kayu asal liwat senyum bidadari asal liwat senyum bidadari geus cukup aing mah geus kos kitu bae geus sekudu sare jeung sia aing mah senyum bae pan urang mun neuleuh awewe geulis ku senyum da aduh masyaallah matahari yang terik ketika aku melihat senyummu teduh rasanya waduh tuh caknya ada gombal cenah ya Allah ya Rabbi atuh komo bidadari gas bidadari geus teu kudu kumaha asal liwat senyum geus cukup engke ge nyana ge rinduan ieu ka urang ceuk bidadari Gusti ieu eta saha abdi asal liwat gana senyum kula senyum asal liwat jeung senyum kumaha mun kula diajak kan kitu pagi. Nah, orang aing ngajak mah gengsi. Di surga kita tuh pakai gengsi kan. Tapi lamun diajak aku nyana sini. Cak bidadari aku dipersediakan oleh Allah untukmu. Silahkan nikmati tubuhku. Waduh. Hah, siapa masuk ke mana bae? Ieu keur nyarita tomaa, ieu mah maksudna ieu. Aya pembangkit listrik ieu. Tomaa ieu maksudna aya kahayang urang lamun tadi semangat juang ibadah urang lantaran sieun ka neraka rempan aing lamun teu ibadah beusi ka neraka khaufan kuari tomaan min rahmati deuh lamun aing teu ibadah atuh moal meunang aing tuh surga jeung bidadarina wa aing kuari mah deuk ibadah ka Gusti Allah dengan harapan hayang bidadari di surga Allah. Tuh kan jadi semangat orang nu mantap kudu saimbang khaufan jeung tomaan teh cek bahasa dina tasawuf mah antara khauf jeung roja lir teu beda jeung manuk jangjangan jangjang manuk nu aya di manuk ketika stabil dua jangjang nyada bisa hiberan ka mana bae kitu keneh urang di jero hate urang aya khauf jeung roja yakni toma seimbang antara khauf jeung roja jeung toma urang bisa ibadah dengan mantap ka Gusti Allah